Sampurasun. Ampes. Sampurasun. Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kujang pusaka Kanjeng Prabu Siliwangi didamel ku Kang Aep tina ruyung. Naon ari hartosna ruyung? Ruyung teh roh huyung. Roh Gustina Nu Maha Agung. Roh Gustina Nu Maha Agung. Nah, kujang dina tongongna aya liang opat. Di payuna ya, aya liang anu ageng. Jadi sadayana 5 liang. 5 liang eta ngagamarkeun li khamsatun utfi biha harol wabail hatimah al mustafa wal murtado wabnahuma wa fatimah. Nu dipayun baginda Nabi, baginda Ali, Hasan wa Husain, Sayyidah Fatimah. 5 manusia suci anu tumarima kana titisan Gustina. Matakna kujang ya. Upami disimetriskeun kujang papasangan nya ngawengku janten lapat jalalah lapat Gustina. 5 manusia suci ieu anu tumarima kana titisan Gustina. Matakna karuhun Pajajaran, Prabu Siliwangi, Prabu Kian Santang, dugi ka Kiwari ieu menjadi pusaka. Pusaka anu tiasa mareman panasna seuneu naraka nyali khamsatun utfi biha harala belati. Karuhun urang sadayana upami aya kajantenan tanapi bumi kahuruan kapungkur mah mesat kujang langsung eta bumi seuneu nu ngabebelah ge pareut. Lantaran naon? Yakin ka 5 manusia suci. Eta yakinna. Gitu. Tah urang mah percaya weh kana pusakana, tapi kanu 5 anu janten pusaka Gustina teu percanten. Matakna hese tong boroning mareman seuneu naraka bet seuneu dunya wae geus teu bisa pareum. Tah itu bentenna urang Kiwari sareng karuhun-karuhun urang baheula. Derajat yakinna anu beda. Dari karuhun urang mah tumut, tukuh, tuwuh, pengkuh, rengkuh, naon? Ngalaksanakeun rumingkang di bumi Allah. Dharma wawayangan wae lantaran ngan saukur sakumaha kahoyong Gustina. Wawuh kalima manusia suci matak bisa nganterkeun ka Gustina. Cag Rampes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.